Akang tisin boga pamajikan doang bebeb. Isin kunaon. Justru akang bahagia berbunga-bunga. Atau boga pemajikan dong bebeb. Bari kuakna harus. Eta ku akang budak keneh bebeb bagus kolot. Najan bebeb geus karisut kariwet ge. Tidak ada dua nak cantik na bagi akang. Akang bisa bae. Ih, bebeb beneran akang mah. Berondongku. Hah, nyinan rosa-rosa mata sungal senggol. Paling ngeceng kang ieu. Astagfirullahaladzim. Ilahi lu membatur Rasulullah. Akang mah awakna ieu peang katel saeutik beng helang. Awak bebeb tanu gede teuing tah. Awak sedang gajahan akang teh kanan. Awakna gede eta tandana hirup senang. Senang kunaon kitu. Atuh bebeb bahagia boga salaki doang akang. Nanti untap intip irisan dia nya. Gari laik nul karolot nalebay, doang bae nu karawing gitu lah. Geus anak incuan. Daripada dia pasti abe jeung pamajikan. Oh iya. Contoh yang itu halus. Contoh. Urang mah romantis bae nya kangnya. Romantis teh ucing meureun diletak haseum. Nan dia pernah ngadahar teh ucing. Rosa mata hirup dia burungnya. Kata teh ucing beg ditelegan. Geus parah hirup dia. Si eta mah teu careh ge sok pake ngopi. Buang itu asa duan jeruk mah jadi adukeun kueng luna heut pletrak bae. Ngomongna dia. Pokoknya pengaruh geus karolot bae jadi kurang denge. Dia tak kolot kapoe. Ngedap dia. Pengedap budak dia wae. Woi, ulah ngejap dia. Meja kang ulah diudag mending romantisan bae di dia. Duh, kayak kalian rajin wacinan romantisan. Nan, kunanya mak pangdenge recok amat. Salaki dia diudag-udag ku papa dia. Bapak tere mak. Atuh sanajan bapak tere ge sarua bae bapak dia eta. Atuh bapak tere jeung bapak kandung mah beda mak. Beda kumaha? Beda doang embe jeung kuda. Dia neng batur serius-serius ngomong. Tuh aya ge 200 mak. Meja neng geus endung debat jeung anak sorangan mama. Mending nikmati bae tah hirup madarat dia. Ku gara-gara kawin jeung si eta. Lah ku mah cok mau kahirupan. Duh, oh da situ rumputna. Ngajak karapatan pedul bayangan. Saya tanya. Cau. Dia tadi neuleuh jelema nu lompat ka dieu teu. Coba ngomong dia kan lompat tendang pira. Langsung terok kita itu hati ngomong jeung batang cau. Hanya nama berarti itu jelema. Hanya nama kambuk wae. Lompat ka mana bakal timu dia beunat tulakna. Ayo panggil dia kon minat tulakna dia. Ampun bapak tere pamajikan abi ampun. Tadi dia nyawa di ujung tanduk dia. Kamu jak bae dia kolot gitu ha. Ampura pak ampun demi abi mau ulah dipahan-pahan. Kena hirup ya abi pahang sugi ngadaran sugi heula. Jelema model dia mati matak suki. Hirupun ngangan lu bakal acak bae. Hudang ceng hudang, lu sok ngimpi be dia. Langsung dia. Ayo dia. Ampun pak wayahna pak. Moal dihukum mah aku ge, ham ning musik yuk. Apa siap musuh pak? Ayo. Sugan abi mah dihukum apa? Mereka ajak musuh. Waduh hayu siap tang pak. Ya, dia kono di jenuh parak da buhaya.